Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul ladzim. Dina bab taubat ya simkuring anak ieu dina kitab Tanbihul Ghafilin sesuai sareng ayat anu tadi kusim kuring diaoskeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Anu kirang langkung hartosna walladzina jeung jalma-jalma mana ieu salah sawios cirina jalmi-jalmi anu takwa. Walladzina jeung jalma-jalma anu takwa teh ya idza fa'alu fahishatan tatkala nyieun fahisyah. Fahisyah teh dosa anu rujit lolobana dosa anu galede ya, fahisyatan au dzalamu anfusahum atau urang zalim kana diri sorangan. Urang ngadzaliman diri urang. Kuduna panon teh jam 8 dipeuremkeun atau jam 10 dipeuremkeun dan urang teh begadang nepi ka subuh eta zalim, Pak. Zalim kana naon? Zalim kana panon urang. Ya. Lir ibarat urang arek ibak, Pak. Ya. Dina naon dina emer atawa dina bak ya. Nu kuduna ku gayung urang kalah nyiukan make gelas. Jadi moal tah? Jadi nama ngan kurang merenah gitulah. Dia kuduna mah kunaon? Ku gayung biasana oge. Tah eta zalim, Pak. Au dzalamu anfusahum dzakarullaha. Jalma-jalma anu takwa teh tatkala nyieun salah, tatkala nyieun dosa rek nu leutik rek nu gedena manehna pasti buru-buru balik ka Allah. Fastaghfaru zakarullah, zikir ka Allah, ingat ka Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, tuluy menta dihampura tina dosa-dosana. Sabab naon? Yakin wa may yaghfiru dzunuba illallah. Teu aya deui nu bakal ngahampura dosa urang iwalti Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ngan aya ngan di dieu. Ngan eta dosa-dosa bakal dihampura ku Allah wa lam yusirru. Ulah urang bulak balik deui kana eta dosa ya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ieu salah sawios ciri taubatan nasuha. Taubatan nasuha teh nu namina tobat nasuha nu hiji nu kahijina al ikla. Ikla teh ngalaan miceun naon? Miceun dosa anu pernah ku urang di pigawe. Nu kaduana ngarasa hanyakal ku dosa-dosa anu geus ku urang di pigawe. Hanyakal Gusti. Nu katiluna barengan lisan ku naon? Istighfar. Sing seueur istighfar. Sabab urang mah rentan tina dosa.
Cung kira-kirana saha nu tadi ti isuk nepi ka sore teu nyieun dosa cung? Aya moal. Aya moal. Wah, urang asa teu nyieun dosa tadi mah. Asa niso gitu. Asa teu nyieun dosa tadi mah. Asa karak asa mah jauh ka nya biasana oge. Ya, asa itu jauh ka nya biasana. Ya. Eta nu katiluna istighfar Pak. Nu kaopatna al idmar teh alla yaud ngajam dina hate nekadkeun dina hate sorangan urang moal balik deui kana eta dosa ya. Urang moal balik deui kana eta dosa tah eta teh tiasa disebat taubatan nasuha. Para wasadayana sakumaha kasauran Syekh Nasor Abu Lais As-Samarqandi Pak mantena ngunggelkeun adzanbu ala wajhain nu ngaran dosa teh eta aya dua perkara atawa kabagi kana dua bagian. Nu kahiji dzanbin fima bainaka wa bainallah. Nu kahijina dosa antara urang jeung saha? Jeung Allah. Ya. Wa dzanbin fima bainaka wa bainal ibad. Jeung nu kaduana nyaeta dosa antara urang jeung urang Pak. Amadzanbul ladzi bainaka wa bainallahi ta'ala. Anapun ari dosa antara urang jeung Allah fataubatuhu al istighfar maka cara tobatna nu kahiji istighfar al istighfaru bil lisan wan nadamu bil qalbi letah ayeuna urang ngeureuyeuh istighfar terus deui wan nadamu bil qalbi jeung ngarasa hanyakal dina hate ngarasa prihatin ku sabab dosa-dosa urang anu geus kaliwat minang sedihna daripada minang bungah-bungahna sedih ku sabab naon ku sabab loba teuing nyieun dosana wal idmaru alla ta'uda jeung boga tekad moal balik deui kana eta dosa ya fa in fa'ala dzalika la yabrahu mim makanihi hatta yaghfirallahu lahu ya lamun urang tiasa midamel eta Pak ya nu bieu maka insyaallah dosa urang baris dihampura ku Allah Subhanahu wa taala ya ngan aya nganan ya ngan naon ngan deui teh ya illa ayat ruka syai'an minal faraidi ngan upama urang mineng ninggalkeun kaparduan la tanfa'uhu taubatu moal manfaat tobatna malam yakdi ma fatahu salagi urang can mayar eta anu pernah ku urang ditinggalkeun. Sabaraha puluh waktu salat anu pernah ku urang katinggalkeun, sabaraha puluh poe, sabaraha ratus poe puasa anu pernah ku urang ditinggalkeun ngahaja, maka wayahna eta qodoan. Aya qado salat? Aya, Pak. Masalah fikih mah ihtilaf. Ya. Masalah fikih mah ihtilaf. Maka qodoan ku urang. Ya. Masalah paham dina fikih mah perbedaan pendapat wajar, Pak. Aya nu ngamunangkeun nu henteukeun. Ya. Ngan para ahli-ahli taubat, Pak, ahli-ahli makrifat sadayana menyarankan untuk ngodoan sagala rupa anu pernah ku urang katinggalkeun tina bentuk wajibna.
kumaha urang mah teuing sabaraha ieu mah teu apal baheula da mineng teh salat teh bening ku mineng Pak dikati apal pan urang mah nya urang kitu pan bening ku mineng ninggalkeunana jadi teu apal nya tah anu kitu mah Pak wayahna qodoan ku urang iraha atuh waktuna sabada salat fardu sabadana urang netepan sunnah sok kedepruk deui geduk deui ayeuna urang salat dengan niat qodoan anu tadi mah adaan ieu mah qodoan cek batur teh moal ditarima maneh tong sok miheulaan Allah sok tahu teuing can pugu urang teu apal ditarima apa henteuna tobat seseorang itu urang teu apa ditarima jeung henteuna ayeuna lamun sah jeung henteuna itu menurut fikih lamun qabul jeung henteuna itu tanda tanya Pak hanya Allah yang tahu makana ku urang naon sagala rupa anu pernah ku urang Pak anu ku urang dilakukeun kalawan ninggalkeun sagala rupa parentah anu fardu ti Allah Subhanahu wa taala maka ku urang bayar ku qada ayeuna. Sabab naon? Ulah sampai ka urang ayeuna tobat istighfar ngeureuyeuh nya tobat hayo tapi itu teu dibayar ku urang. La tanfa'uhu taubatahu Pak. Jadi moal manfaat tobatna selagi urang can mayar kana hutang-hutang urang. Sok pangeureuyeun. Nya. Duh teuing urang mah loba teu keunai ngeureuyeuh lah tiap waktu bayar masalah ditarimana ka Allah eta mah ka hartos Pak ka hartos sakitu beres encan Pak eta masalah urang gaduh dosa ka Allah anu kaitan jeung ninggalkeun kafarduan puasa gitu keneh sami Pak puasa nu ku urang pernah ditinggalkeun sok ku urang bayar ayeuna meungpeung urang ayeuna dipaparin kasempatan yuswa ku Allah Pak meungpeung Allah nyaheun keneh ka urang pikeun naon pikeun tobat ka Allah nu bener-bener tobat ta sok Pak wa amma dzanbul ladzi bainaka wa bainal ibad jeung anapun ari dosa antara urang jeung urang antara papada hamba Allah ya antara papada urang Pak ieu mah ya fama lam turdihim atanapi fama lam turdahum salagi can dipenta ridona la tanfa'ukat taubatu moal manfaat tobat anjeun wayahna urang boga hutang kabatur hutang dosa kabatur wayahna islahkeun ti ayeuna keneh komo bari aya bahasa mah bahasa naon Pak can nempo taneuh beureumna mah moal ngahampura komo kitu mah sok Pak selagi urang ayeuna batur salah ku urang hampura batur menta dihampura hampura ku urang boga salah wayahna urang menta dihampura ka batur ya teu bisa urang menta dihampura heuh doakeun lah bisi geus sareueuh mah ya eta hatta yuhalliluka nepi ka urang dihalalkeun ya komo urang sok rajin nyieun dosa kanu jadi kolot sorangan ya makana minta untuk dihalalkan bisi sakabeh ibadah urang jadi haram di hadapan Allah gara-gara teu meunang ridho ti indung bapa sok Pak minta dihampura ti ayeuna ya. Nu aya keneh nu tos teu arayana wayahna doakeun tiap saat sebab panghampura ti kolot eta bakal jadi ladang pikeun urang pikeun muka kahirupan urang anu loba kararepetna insyaallah Pak
Para pasadayana nu sami-sami hadir, jadi tetap nya ulah waka menta hampura ka Allah salagi urang can menta dihampura ka jalma-jalma anu pernah ku urang dizalimi. Wayahna eta mah. Para pasadayana anu salajengna, apakah seseorang teh, apakah urang teh geus kaasup jalma anu tobat can di hadapan Allah teh Pak urang teh nya, kira-kira urang teh geus jadi can ieu teh tobatna. Para pasadayana wa qala ba'dul hukama, sareng nyarios sapalihna para hukama. Hukama itu ulama-ulama ahli ma'rifat Pak, lain ahli hikmah tukang ngubaran ngan tamahar lain nu kitu. Tapi ieu mah hukama teh ahli-ahli ma'rifat, ahli Allah hungkul ya, hukama. Innama tu'rafut taubatur rajuli, sanyanyana pastina bakal dikanyahukeun hiji jalma tobat encana. Geus tobat can bener-bener urang teh ya, kira-kirana aya dina 4 perkara ya, aya dina 4 perkara ya, fi arbaati asya, dina 4 perkara. Ahaduha, jadi patina 4 perkara ieu teh kira-kira lenyepan ku urang ieu. Ieu teh aya keneh teh di urang. Lamun aya keneh berarti urang can kaasup jalma anu tobatna sampurna. Ya. Anu kahiji ayyumsika lisanahu, bisa nahan kana lisan. Ya, nahan atawa nyengker lisan urang minal puduli, nu kahiji tina ngomong ka mana karep, leuwih teuing ngomong teh. Wah, urang ka mana karep lah. Ya, geus diobrolkeun teh nu diobrolkeun teh ti mana? Geus urang mah cicing teh di Purabaya, der. Nu diobrolkeun teh nepi ka Alaska belah ditu. Ya, jauh Pak tina obrolan mah. Ya. Jeung obrolan-obrolan anu teu manfaat pudul teh lah. Anu kira-kirana teu manfaat jeung urang, eueuh nilaian, eueuh bukuran ngawangkong teh. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Ya, kongres we ayo ka mana karep. Tah urang ti ayeuna mah mulai naon? Amsik atau imsak. Cek bahasa dina puasa mah imsak, nahan. Nahan sami Pak. Nahan tina nahan lisan urang tina ngobrolna ka mana karep. Ya. Komo pudul bari naon? Bari ngaragetan batur mah komo kitu mah. Ya. Wal ghibati, jeung ngomongkeun batur. Arek ka alusanana, arek ka hadeana, arek ka gorenganana punten. Ya. Nah ka alusanana ulah diomongkeun, ulah bisi teu ridoeun. Sekedar untuk contoh mangga. Ya. Ulah sampai ka kajadian, ya, kajadian salah sawiya sahabat Nabi, Pak. Teu pira naon? Ningali aya punten, ya. Da ku sabab anu ningalina istri, anu laporanna ka istri, ini salawiyah sahabat Kangjeng Nabi, Siti Hindun, mantenan ningali saha? Ningali pameget, Pak. Pameget kasep ngalempereng koneng cik urang ulah kitu lah. Ya. Kasep pokona mah diumpat dina hate. Mantenan nuju saum. Diumpat ke urang teh dina hate ieu. Duh alangkah kasepna eta jelema. Tah sakitu, Pak. Ya. Teu pira ngan sakitu. Maka ngadadak sama sakali harita, ya, sama harita langsung naon Pak, langsung leuleus awakna. Saha urang? Leuleus teu Pak urang? Sok leuleus tah? Sabadana Siti Hindun ngaretegkeun kitu dina manahna Pak, leuleus sama sakali Pak. Dina waktu harita, maka unjukan ka Rasulullah. Ya Rasul, kunaon ieu teh dina poe ieu teh asa leuleus-leuleus teuing. Saur Kangjeng Nabi ciduhkeun. Pas diciduhkeun teh Pak, pas diciduhkeun aya ngagulutuk sepotong daging keluar.
Maka sesuai dengan surah Al-Hujurat, ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumun eta. Ya. Komo meureun lamun kagorengan. Urang mah kunaon ngomongkeun batu teu leuleus-leuleus urang mah. Teuing kunaon ieu teh. Teuing loba teuing sugan. Ya. Boseneun sel oge meureun. Urang mah teuing teu leuleus-leuleus. Itu mah teu pira ngretegkeun kitu hungkul. Maka di pilarian Pak, di pilarian jalmina teu aya rek menta di hampura da dipiwarang ku Rasulullah jeung ngeta di hampura. Ya, di pilarian tos teu aya. Maka sur Kangjeng Nabi doakan yang terbaik. Ya, di piwarang ngadoakeun ku Kangjeng Nabi, doakeun we nu hade. Urang mah geus ngagorengkeun, moal teu leuleus-leuleus urang mah teh. Ya. Teta Pak, pudul wal ghibah wal kadzib. Ya, wal kadzibi jeung ngabohong. Eta karaka hiji Pak. Kira-kira di urang aya keneh teu nu kitu? Masih keneh urang ngabohong? Nya taros we kana asli sanibari urang lah. Urang teh masih keneh ngabohong atawa henteu? Ka pamajikan ngabohong keneh atawa henteu? Majar teh aya duit salingkuh padahal ieu komo kitu. Ya. Menta dihampura apa ka pamajikan tong gagabah. Menta dihampura islahkeun. Nyi gitu, akang teh mineng nuna motor dina jok motor, punten nuna duit dina jok motor. Dajang piparagieun lamun kurang udud tidinya. Kurang jang meuli eupan tidinya. Musok musep itulah. Ya. Jang meuli mobil. Tah gitu Pak. Jadi sakedahna hapunten ya. Jadi kabohongan ya, kabohongan mah ya diminimalisir lah. Ya. Supaya naon? Supaya lancar tobat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Eta karak ciri kahiji. Jadi urang tina ciri kahiji ieu Pak, urang bisa diketahui urang teh geus tobat bener-bener ka Allah atau encan. Hiji, urang ngaraksa lisan tina pudul ngomongna leuleuwiheun, nu kaduana tina ghibah ngomongkeun batur, ngomongkeun aya batur mah, nu katiluna tina naon? Tina bohong. Eta karaka hiji Pak. Aya teh di urang? Aya teh di urang? Mudah-mudahan insyaallah lah simkuring percanten di para bapak mah moal aya Pak, moal. Moal lah moal. Moal lah moal. Simkuring percanten Pak. Moal. Moal salah deui bae. Wasani jeung nu kaduana, para sadayana urang teh geus tobat apa gancan, nu kaduana wasani alla yaro li ahadin fi qalbihi hasadan. Sakali-kali ulah aya dina hate urang rasa hasud. Naon hasud teh? Naon hasud? Apal iklan dina rokok ini kan Pak? Sampurna Mil. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tah eta teh hasud. Resepna nempo batur nangkub karak emprak. Tepuk tangan Pak. Nya lamun urang layan jeung babaturan Pak. Ya, aik dina rawayan beuntas batur ti poros. Tak itulah. Ya, lain ditulungan kalah naon? Kalah disurakan puas. Nempo batur ti poros teh puas. Leuheung ditulungan, ayeuna pan aya heula apa naon? Dipoto heula ayeuna mah. Memeh ditulungan. Selfie heula. Sret. Si anu kena musibah. Tulungan teu henteu. Da teu kasiwar ku moto. Kitu ayeuna pan. Ya. Jadi atoh ningali batur nangkum teh, atoh ningali batur bangkrut, atoh aya keneh di urang kitu insyaallah moal lah. Moal inu kitu mah. Jauh lah di urang piraku sugan. Ya. Piraku inu kitu mah resep nempo batur cilaka teh. Puas ya kurang keneh.
Bojar teh kurang kene sakitu mah. Aduh eta kabatur. Ya. Hati-hati Pak, hati-hati pemikiran seperti itu kabatur suatu saat Pak bisa nimpa kana diri urang. Sing hemut tah. Ya, sing hemut. Tatkala urang berpikir goreng kabatur, suatu saat eta goreng kabatur bisa jadi doa ke urang. Urang baris ngalaman model kitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka tobata. Lamun aya keneh di urang berarti can sampurna tobatna. Ya. Wala adawatan komo rasa memusuhan ke batur mah tong aya. Untuk mau batur teh izin we hayo. Komo gitu mah. Maka dina pas urang ieu Pak, punten. Pas urang netepankeun jenazah dina takbir nu kaopat doana kumaha? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghil. Non ghil teh dendam kesumat nu hese ubarna can puas nempot taneuh beureum nama tak kitu lah can puas nepikan tangku ya gitu Pak, itu dendam kesumat sampai terbawa mati. Maka doana dina Al-Qur'an diabadikeun eta Pak. Wala taj'alna fi qulubina ghillah. Kunaon ghil? Sabab ningali naon? Ningali mayit ulah sampai ka urang geus maot teh masih kene membawa naon? Membawa dendam ka batur. Bebaskeun ti ayeuna. Walaupun orang lain bersalah, urang leuwih mulya tatkala urang bisa ngahampura kana kasalahan batur. Selamana lamun urang masih kena boga dendam ka batur berarti selama itu pula urang jadi jalma hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanaudzubillah. Ya. Eta nu kaduana. Ya. Nu katiluna wa tsalisu ayyufariqu ashabas su. Nu katiluna urang berusaha Pak, berusaha naon berusaha untuk memisahkan diri lambat laun Pak salit-salit urang naon urang memposisikan diri atau memisahkan diri tina naon tina lingkungan anu goreng anu baheula ku urang pernah dijalani ya. Urang pernah ngariung jeung nu garoreng cek agama Pak garoreng cek agama cek aturan agama maka ku urang singkahan gitu. Entong disakaliguskeun Pak, bisi nyeri hateun batur. Da urang teh naon? Makhluk sosial. Urang ge perlu naon? Perlu ngajaga adab-adaban urang jeung jalma. Salit-salit we keuna. Ya, salit-salit Pak. Sabab naon? Ya, lamun urang masih kena campur gaul, leheung. Ya, leheung kene lamun batur aya ngilu ka urang. Batur aya nu ngilu ka urang. Ieu nu bahayana mah urang ngilu deui ka ditu. Nu bahayana mah kitu. Ya. Jadi nu dipaurkeun teh maka ya saur sapari hukama urang kudu bisa menjauhi lingkungan-lingkungan anu bakal memikat urang kembali kana maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Urang jauhan. Sabisa-bisa ku urang jauhan. Jauhan. Anu terakhir para pasadayana warabi'u ayyakuna musta'idan lil maut. Urang siap-siap persiapan cawis-cawis karena urang bakal maut. Tos sakumaha bakal urang pikeun maut? Tos seueur Pak? Taseur, alhamdulillah. Mudah-mudahan amal-amal anu ku urang dilakukeun nya sok sanajan loba gorengna, loba gagabahna sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naon? Sehingga eta bisa jadi bakal urang jaga ke akhirat, Pak. Mustahidan. Saur Kangjeng Nabi, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Entong tojo atoh peda urang ayeuna dipanjangkeun umur ku Allah.
Ulah ngarasa bangga peda urang ayeuna dililakeun di alam dunia. Sabab naon? Ieu kesempatan luar biasa ti Allah, Pak. Sabab teu saalit jalmi-jalmi anu usiana dihanapeun urang geus maot ti heula. Tapi urang mah kunaon disesakeun keneh ku Allah, sabab Allah menginginkan urang supaya bersih heula tatkala urang bisa balik ka Allah Subhanahu wa taala. Bersih heula, Pak. Nu salajengna nadiman, anu biasana jalma disebut jalma anu tobat, diantarana nadiman, ngarasahan jakal karena dosa-dosa nu geus kaliwat, mustaghfiron bari ngeureuyeuh istighfar, ngeureuyeuh istighfar tina dosa-dosana, lima salafa min dunubihi, nu terakhirna mujtahidan, bari nya-nyaan sungguh-sungguh dina naon ala taati rabbi. Urang sungguh-sungguh ayeuna ngalatih diri, ngadisiplinkeun diri pikeun naon? Pikeun nohonan kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tong hayeuh wae urang teh menta hakna wae ka Allah teh. Hayeuh he menta hak, ari kewajiban poho. Lolobana urang mah kitu, ari kana hak hayeuh dipenta ti Allah teh, ari kana kewajiban goreng. Nya-nyaan can urang, sungguh-sungguh can urang dina taat ka Allah, taroskeun kana diri urang. Geus sakumaha urang nyaan ka Allah. Di dalam rangka urang mempersiapkan diri bebekalan pikeun ka akhirat. Sok. Lamun can berarti aya kesempatan urang untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan urang sadayana dina nggoning urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sing aya dina bimbingan tur pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu mulya, sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten kasuhun tina sagala kakiranganana, usini wa iyyakum bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.